Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi Kisunda di mana wae ayana kalaresan dina dinten ayeuna bade dilaksanakeun syuting waos anu episode ka-30 hiji sabadana boboran. Pantang tosna ieu mah saukur dokumentasi atanapi kenang-kenangan lah kanggo jaga proses produksi atanapi proses syuting program acara waos anu tayang di SMTV unggal malam minggu dinten Sabtu malam minggu tah gitu kumaha situasi nuju persiapan dugi ka syutingna program acara waos di SMTV ye kaleresan itos aya di studio atau nepi kantor SMTV di lokasi syuting waos. Penasaran? Hayu urang tonton wae kumaha prosesi syuting waos. Waos, waos, warung obrolan Sunda. Naon nu diobrolkeun. Nah, kalaresan ya sareng padadangna saraku produser. Kumaha ya di sabadana boboran ya syuting waos. Alhamdulillah tetap eksis ya waos malahan mah personil keren bertambah, teras-terasan bertambah, sesuai Ya sponsor. UMKM lah. Sponsor bertambah. UMKM. Sare sponsor endorse. Enak episode anu ka-30 hijinya. 30 apa 30 hiji? 30 hiji. 30 hiji ya. Episode 30 hiji jejar carita bitembeyan deui dagang lah, betul dagang. Jeung naon teh penyekatan. Ya para kanca nu satu kangen di balik layarna ya di tukangeuna aya saha wae ya satu kangen yuk kru para kanca ya. Para kanca di dieu teh jadi produser sadaya oge giring main. Kan anu paling penting mah beneran aya 2 orang ya nu paling hiji langsung direktur SMTV Pak Asepana, kaduana anu jadi motor. Ya, da ieu eueuh mah terjadi ya syutingna teh. Kang Ipok Ongah. Nah, eta itu tuh urang itu tuh. Urang tokoh Sumedang Selatan. Urang negara beling. Tapi ajeuna naon? Karang Taruna gagah hebat. Hebat Kang Ipok lah. Anu osok jadi host sekaligus di 2 acara digoda. Digoyang Kang. Ya kira-kira tujuanna waos ieu keur naon ya? Diayakeunna waos teh keur naon tujuan? Program waos ieu teh salasna mah hiji ajang hiburan komedi Sunda, kaduana ajang edukasi kalasan sabaraha episode aya wae narasumber anu nerangkeun secara naon anu isu-isu anu muncul. Katilu teh ajang hiburan. Jadi ajang hiburan, ajang edukasi jeung tempat sosialisasi. Nah, oge promosi usaha-usaha kecil, mikro menengah. Sok ajak atuh nu sajana ajak. Nah, ku kituna ka para pelaku UMKM anu hoyong promosi atau ditampilkeun SMTV, yuk sasarangan di program waos. Insyaallah tanpa biaya khusus UMKM tapi nya teu biaya gratis. Tetapi usaha-usaha gede dan anu geus rada ieu mah nya waehana mun eta urusanna sareng pihak TV. Oge ka para pejabat ye atau lembaga-lembaga anu bade sosialisasi keur ngamajukeun Sumedang mangga diatos tiasa urang sosialisasi di tempat perkawis naon wae. Alhamdulillah sababaraha kepala bidang atau ngiringan di dia di antawisna bidang kebudayaan ya eta Parida Subarna tos sabaraha kali di dieu. Nah, nu penting beneran kumaha carana urang dina ngeusian ieu acara teh hiji bisa keur ngahibur, kaduana bisa keur artikan, katiluna ajang promosi. Aduh bujur. Sakitu berenang oge edukasi itu paling penting etanya. Sakitu nasi goreng. Nah, kita nuhunkeun heula ka para kanca da geuningan para kanca nu sadayana yo pemain. Da teh geuning sebenarnya para kanca teh kudu nuhunkeun kudu diajak lagi atoh. Gitu. Kan anu paling penting ayeuna di episode ieu ayeuna bergerak insyaallah aya para mantan kepala desa di Kecamatan Surian. Oh, aya Bu Heni, aya oge ti forum UMKM Kabupaten Sumedang di jalan aya Ibu Nurul, bendahara forum UMKM, oge aya saudara teh bade ngiringan syuting di dinten ieu nya eta Bapak Kepala Desa Cipanas Tanjung Kerta Kang Ipok. Oh yo pisan. Aya oge eta ti pelaku Gapura. Ti Gapura. Gapura teh naon? Gabungan pegiat pelaku usaha rakyat. Oh, di Tanjung Sari Unggul.
Alhamdulillah atuh THR teh mah burung ieu. Oh iya, THR teh. Ya, sok eta suluh lah bener. Nuhun, ada dang nuhun pisan. Sip. Iya, jadi nyaan hawuna teh nya mun kebulan teh lain kebun palsu. Sana nyaan, ya Nyaan, mah ya. hawu-hawunya mancuk mancus Oh. nyaan. Iya, sareng ieu dengan istri. Daya mah jaga asli rambutna teh itu asli. Ada sabaraha? Tara suwi gitu. Sana kita sana sini. Rambut asli. Saya cet rambut si Bapak. Mana itu teh aya pawawan dah. Ieu poro ieu teh seturada. Waduh, asa wararaha. Kumaha ieu bikajing makajing aya peralihan ti Mas Darmo ka asli pawawan kumaha ieu teh aya maksud dan tujuan naon ieu? Soalnya ya teh obrolanna waos, Pan. Hari waos teh pan tadi teh warung obrolan Sunda. Tapi kan karakter meh rame menghibur tah aya tujuan tertentu teh bejana rek nyalon. Videoana we teh sadayana insyaallah. Tos buleud ya teh. Buleud. Lain teh keur nguruskeun masalah ieu. Syarat-syarat. Oh. Satumpuk syarat-syarat teh. Tapi muji apresiasi. Ari apresiasi nama heudah milih pupuhu mah nya kudu bener atuh. Tuh. Secara administrasi nah jadi lain ukur pribadi nah wungkul. Ukur pribadi nah. Jadi masyarakat teh kudu ningali. Nu penting proses tahapana sesuai dengan aturan. Ari mah apresiasinya kudu aya ti BMPD cenah teu kudu aya ti BNN, kudu aya tidak pernah ditahan. Jeung kudu aya kewarganegaraan Indonesia jeung 22 poin. Tah, 22 poin. 22 poin. Halus. Halo. Aya nyempatkeun ka dieu nya Ayo Soting. depan soti kewajiban ieu mah janji. Waduh. Artina lamun urang geus janji nya kudu ditepati. Bener. Iya. Gitu. Kaasup pernah dieun visi-visi rek jadi calon kepala desa teh sangkan urang sok sadaya eta teh lamunan di genep tahun ka hareup desa teh hayang maju saperti kitu eta janji nya Ngan ulah visi misi teh ukur rekaan hukum. tapi loba pernah menangi batur teh Nah, nanyain batu. Intina mah naon cek dan biho mah naon teh geuningan. visi misi teh sok sadaya eta teh lamunan tapi target atawa undangan lu bakal dicapai di hiji wewengkon anu dibangun Nah, gitu. Nu penting mah kinerjana cing bener. bener Ya. Eta tuh sama kan Ari ieu. tadi cek kami kan teu sadar eta di. jadi maksud wakil bahwa Ampun. hari visi misi teh nu ditawarkeun ka masyarakat tah lamun kuring jadi kepala desa tah ieu visi misina Garapan gawe. tah eta teh anu bakal jadi disusun ngajadikeun RPJM desa. Enggak saya tong kerbahan engke tong terangkeun ayeuna engke kerbahan engke. Tong dibeunyer beaskeun. Pokona mah anu urang Cikadu tah tong hilap, rojong, pilih, dukung, pawawan. Irawan Sip. ngeus mancanegara industri budaya ngeus jadi atikan timiti guru SMP nepikeun ka jadi kepala sekolah tungtungna diakhiri pensiunna jadi kepala bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tapi awak jagjag otak masih kayak cemerlang tetap hayang ngabdi ka negara hayang jadi kepala desa Cikadu. Wah, amin. Anjing tarik Di situ raja. Lah bungkus ya. Aya basket cai dibawa ka dieu lompat ka ditu. Iya Bu Ani tah. Bu Ani nya. Benten. Ieu Bu Hendri Suryat. Jadi sebenarnya Yang anak mah baong tah Ani teh. Nya hilap Pak. Aing teh sirik. Eta mah satepikan hati. Ieu teh seueur nu nyarios na aya dina tayangan mah juga lega padahal heureut cenah. Tah ieu nu jadi bumi Mang Encus teh ieu dapur SMTV salaresna mah. Nu jadi dapur teh nya jiga pajauh padahal deukeut ieu teh, pagigir-gigir. Kalaresan ieu sareng seniman nutos moyan dugi katutung. Pamaman Jenderal. Ya, sip. Wilujeng Tepang ya di Waos. Ini menuju proses Wah, syuting ini persiapannya. badai persiapan syuting episode anu ka 30 hiji. Piduana ti sadayana. Amin. Mudah-mudahan sukses saterasna SMTV didukung ku sadayana. Amin. Ieu ge sareng nu ngadamel jingle atau napi lagu theme song kanggo Waos teh ieu pemaman tah. Amin. Aya rencana bikin deui kanggo Waos spesial teh. Spesial ya, insyaallah
ke episode anu salajengna. Lamun dugi ka 100, kudu aya dirilis deui kudu. Siap, insyaallah. Mudah-mudahan sing paranjang Yuswa we Amin. sing sarehat. Sarehat. Amin. Urang Bandunganna dugi moal ka 100 episode. Mudah-mudahan beda. Ayeuna karek 30 hiji berarti 68 deui. 68 deui. 68. Ieu para kanca sadayana Sing gencar we ngadamel ieu. sing gencar naon teteh. Ngadamel ieu. Ya panggetolna sakaterang abdi mah batur candaratang ieu mah. Shooting sore. Datangna isu kene. Shooting poe Senin, Sabtu geus ka dieu ieu. Wah. Shooting gagal gitu. Isi teh ka aku. Nya panggetolna alhamdulillah. Disiplin abis. Teh Dedeh mah panggetolna. Alhamdulillah. Hatur nuhun Teh Dedeh. Sami-sami. Tuh. Kopi Iya. hidung, kopi hidung. Padahal mah heureut ieu teh kanggo lokasi syuting teh nya teu aya space kanggo kamera. Tuh. Oke, peralatan anu digunakeun dina waos ala kadarna teu aya alat anu mewah. Mung kamera ieu ya. Kamera Sony pan meh engke meh dibantuan atuh aya nu mantuan. Saya sebagai produser keberatan, kita jangan melihatkan kekurangan. Tong nemongkeun dapurna. Yang paling penting dengan tempat yang sederhana, alat sederhana bisa dan Berkarya. kualitas. Oh, tapi lamun aya nu rek mere moal teu ditarima. Nah, ukur saya nah gitu nya kamera oge lah. Ukur Sony kamera oge. Jus. Oke, Benar-benar lah. nggobun nabung. Benar-benar naon anu kurang dek dibahas. Masalah Tapi hasilnya dia. Gak usah kulis aja. Ya masih tadi ya. Mama dia ke dia ke wakor sing ke. Supaya dia ke dia bari belum. Nges eta cara beberes mah sipuna dihadap. Bari ki beberes mitina. Besok. Kabeh itu lah. Nah, bagi filmnya ki beberes. Masa kenalan Ani jeung ieu sarua beberes. Beberes ka kieu itu bener lah. Kita tengok, anu itu. Ya, sorry. Ya, Tahu adegan ngamuk-ngamukan heula. kamu kan bisa. Aduh, kebenaran eta. Isu keneh ini tim Bu Heni. Tim Bu Heni Sulian. Aya bahas ya. Hei. Tim Bu Heni Sulian. Siap. Nah. Itu di sarua. Geus ngobrol gitu, gila polisi RT langsung beberes. Langsung beberes aja beberes. Nah. Urang asup bisa. Sorangan bisa. Aman buka warung. Sorangan. Urang asup ngamak. Ayo. Ini kan pencet suruh bener kan? Ya, bagian atau begitu. Mau suruh kehukuman. Bahannya. Nah, gitu. Sentak-sentak wae ya. Mau terus soalnya apa? Hal itu buka rumah bicara. Nah, begitu gilang mana super siok. Aduh. Kurang juga bahas banyak kayak gitu. Mulub daging atuh teh. Kurang nanya. Iya, udah rasa beres. Dan harus balik. Oh, ini hasil macet itu gasnya. Berbahan reset yang gas deh gitu. Berbahan reset yang gas deh. Yo mahal gitu. Di warung di lubang.